Bismillahirrahmanirrahim. Pantun. Halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ahlul ilmi. Qala parantos nyarios saha ahlul ilmi, ahli ilmu, yang bagi penting lil arusi pikeun panganten lalaki naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Awaluha ari nomor kahijina tina itu arba'atu asya'a ahdul yadaini eta nyekel kana dua leungeuna ngurusah awewe pamajikan atau mar'ah. Wasaniha jeung ari nomor kaduana masu sodriha eta nyambak dadana mar'ah. Langsung yang guat ngeusan ngaji teh. Wasalisuha jeung ari nomor katiluna tina itu arba'atu asya'a takbilul khodaini eta nyium kana dua pipi na mar'ah. Tak karunya nu can karawin Gusti papal kete ayeuna teh marli sabun colek. Wa rabi'uha jeung ari nomor kaopatna tina arba'atu asya'a qiraatul basmalati eta maca basmalah ingda idkhalid dakari dina nalika ngasupkeunana dakar pil parji dina belebes. Dina parji atuh belebes teh. Ben. Kamari ku urang dikupas sasarengan sakumaha nu aya tertera termaktub tertulis dina ieu risalah dina ieu kitab tentang waktu rahasia jima, sehingga setiap hari itu aya katangtuan anu memang ku urang digaris bawahi malam apa yang terbaik, malam apa yang istimewa, dan malam apa yang harus waspada. Ayeuna aya kacariosan salah sawiosna ahli ilmu anu mana ieu teh maparinan bekal, maparinan ilmu ka urang sadayana, terutama kangge panganten, kangge salaki atuh urang can panganten oge kapanan urang teh calon panganten, jang calon panganten. Makana sok aya kieu ya nya Neng Hani, Adi sadayana we tantan. Sok aya paribasala nanaonan make kudu neangan ilmu nu berat mah ngamalkeunana anger, percuma boga ilmu ge teu ngamalkeun. Justru al ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu itu harus ada sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat. Salah satuna lamun urang ayeuna ujug-ujug kawin can apal kana ilmuna rek kumaha. Bener teh? Kapan ilmuna heula nu ku urang dikaji? Ilmuna heula nu ku urang diaos teh lin? Ilmu ayeuna diaos keun we ngamalkeun mah engke kitu lin? Hah? Ulah waka mikirkeun ngamalkeun, da yakin geus menang ilmu mah nya teu teu ngamalkeun. Atuh nu inget diamalkeun, nu poho nya ngaranna ge manusa da poho. Nah, setidakna urang teh ieu teh menjawab
pertanyaan-pertanyaan atau statement-statement anu sering diobrolkeun nu hese mengamalkeunana lain yangan ilmuna. Justru rek kumaha bisa ngamalkeunana lamun eueuh ilmuna. Coba lamun teu apal kana ilmuna siga kamari sigana urang teu jima teh unggal penting paduli rek penting naon oge. Tapi geus apal kana ilmuna mah nya geuningan jima teh alusna malam Jumat, malam Salasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin mah kelabu eta teh. Ngeunah nama ngan eta di mana jadi budakna ngawarisna kurang hade kamdan kitulin kamari. Nanti jadi apalnya? Tah, minimal atuh santeuna ku ente teh mun dibejakeun ka mamah bade jimanya wengi ayeuna. Nah, bejakeun mamah kade ya. Abdi teh ngaos. Neng mah cicing can apal budak keneh. Muhun abdi alit keneh, tapi ilmu aya di abdi, pengalaman aya di mamah jeung pengamalan aya di mamah gitu. Mamah mungkin wae jima iraha wae, tapi waktu abdi nu terang. Nah, geuningan make nyaho diaos mah ku abdi mah. Berebet ku ente nu kamari waman jamaah pilailatil jumati kumaha ngawarisna. Waman jamaah pilailati sabti kumaha ngawarisna. Waman jamaah pilailatil isnaini kumaha ngawarisna. Kan kami dikupasnya tah ini gitu. Jadi ieu teh kanyaa ka urang sadayana saur ahli ilmu terutama jang panganten lalaki jang salaki atawa jang calon panganten ulah diamalkeun mah da mana can kawin ngan apal ilmuna. Paur iman can ge encan bingung ai kana naon nyalurkeunana. Aduh Gusti teu Inggris kana naon menyakana kotak amal maleutik atuh kapan cilaka. Ya. Yang bagi lil arus penting pikeun panganten lalaki. Naon pangna penting? Di mana-mana panganten lalaki atawa salaki rek ngajima kanu jadi pamajikan, penting ngalakukeun opat perkara. Tilu berarti ngalakukeun tilu sebelum opat. Kanu opatna mah eta mah intina. Naon intina teh? Belebes. Intina jima. Tilu tah. Nu tilu sebelum anu poin ka opat teh penting dilakukan sabab supaya naikkeun hormon pamajikan jeung naikkeun hormon nu jadi salaki. Jadi alusna lamun jima teh hormon keduanana geus naik. Ulah hormon can naik ai belebes geus hayang aliweuh. Riweuh. Teu nepi-nepi geus puguh kana kelek eta teh. Salah. Nah, naikkeun hormon ieu teh penting pisan. Hiji naon? Awaluha ahdul yadaini. Tah pertama rek jima teh mukodimahna naon? Pacakal-cakaleungeun. Duh, Gusti ting. Naon geuningan dina lagu Oma Irama? Pilih yang mana? Nanti poho dieung lagu Oma Irama lagu naon eta tah? Hah? Tah geuningan apal. Seperti perak kumaha teh nu poho geus kitu pokona mah laguna teh pacakal-cakaleungeun dicabak panangan jempolna pencetan mapai nepi kana siku-siku tuluy kana kelek saeutik turunkeun deui ka handap naik eta teh syahwat teh naik alus mapai pencetan ngeureuyeuh supaya naikkeun hormon ulah dianggap heureuy teh. Jadi samemeh dahar mun ieu teh sarapannya. Sarapan. Jadi ngahanitan lah keur naon teh sebelum main bola sok aya pemanasan geuningan. Aya teh pemanasan heula. Supaya engkena tengah-tengah teu keram cilaka eta. Nah, eta teh alus. Aduh, misalna teh di ieu naon? Dicabak dengan mamah ieu panangan aduh Gusti ting meni lembut nu saha ieu teh mamah panangan teh nu aa jeung tai kukuna teh mere nu aa alah eta teh alus pacakal-cakaleungeun pamajikan aku ieu salakinya kalekanan geus leungeun nu kadua wasaniha masu sodriha beres tah tina leungeun naek kana kelek tuluy we eta cikaracak ningang batu laun-laun jadi deko tina tak tuluy kana belebes tah itu tuluy we kana kopi ABC
susu. Nomor kedua, nah mulai sebelum jimat teh nu dicabak teh naon bagian dada. Kunaon bagian dada? Ai dina dada kapan aya naon? Susu. Nya dina dada eta kotok eta naonan ngajedog di dinya. Kapan aya susu dina dada teh? Bener teh? Sugan di dieu aya dina dada aya pakcoy da. Tos rada bokor dina dada jadi henteu toge jadi. Henteu naon nu aya dina dada teh naon? Susu. Tok dicabak ku ente dada naon? Susu. Tah berarti nyabak kana dada saeutik ke puncak. Duh ya ieu masalahna can karawin ABG kene power gitu tah. Ari henteu dah ari ilmu mah sok we da kudu dikaji. Dua tah. Itu kunaon pananya ka kana dada lantaran tina dada aya salah satu anggota tubuh awewe anu matak ningkatkeun kana hormon nu jadi pamajikan, nu jadi awewe. Nya eta kopi susu. Kopi susu, kopi jeung susu. Nya, bener teu? Kopi susunya, kopina aya, susuna aya. Cek Mang Ulis mah susu coklat gitu. Mang Ulis. Wasali suha takbilul khodain geus didinya tuluy dikecup pipina. Duh mapai kana godeg tuluy. Mapai tuluy coba nepikeun kaki aya ilmu nah nya Allah kali. Aya geus beres tidinya opatnya puntennya. Opat wa qiraatil basmalah kakarek we maca basmalah nalika erek ngaduhul nalika erek ngabelebes kakarek maca basmalah jadi pake etika teh nama kayak maca basmalah kapanan kulumriin dibalin layub daupi di bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta jima teh ibadah lamun jinah doraka jima mah ibadah kulantaran ibadah jadi kawitan kumacakeun basmalah kok mah basmalah mah ibtidah nage ibtidah hakiki hamdalah ibtidah idofi basmalah mah ibtidah hakiki maca basmalah bismillahirrahmanirrahim pamajikan ngadoa Allahumma barik lana fi ma rojaktana awewe ieu nu ngadoa daek baranghakan awewe gitu heuh barak dahar naon ieu mah sebelak dahar kadarinya tuh bahkan ya lamun mudah kana kesehatan nya mudah kana kesehatan ente supaya itu lamun kawin sebetulnya tidak dianjurkan ente make obat penguat. Naon sabab karena air mani bisi ngaruh. Komo nu ngandung kimia. Hayang obat kuat gampang. Kumaha carana? Kawin heula ge di bejaan kurang. Pokokna mah datang we Pak, naon obat kuat gampang. Mun ku obat teh dijawab coran. Karek dicor ku besi 12. Wah, kuat eta. Keun aya ilmuna wa qala sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad man arisaha jalma jamaah eta nu ngajima si man jauh jatahu ka pamajikanana si man ingdal haidi dina nalika haid pakaan nama maka kaya sanyana jamaah ngajima si man ummahu ka indungna si man sabaina dina 70 naonana marrotan balikanana bedul al hadis saur Rasul saha jalma nu ngajima ka pamajikan dina nalika keur waktu haid eta jalma seperti jima ngajima kanu jadi ngajima tuh ngajinah kanu jadi indungna 70 balikan ari ayeuna ngajima nu jadi indung kapan haram lain berarti jinah indung sorangan digawean jinah lain jima haram hukumna maka jalma anu keur haid pamajikan keur haid haram dijimana teu kuat atuh dapa ku ente diasupkeun keluar jadi piscok lieur
haram hukumna. Haram hukumna. Jalma nu ngajina pamajikan pamajikan bari keur kondisi head eta teh akur seperti ngajima kanu jadi indung. Maksudna naon? Seperti jinah teh keur head atawa geus beres head tapi can bebersih. Seperti kieu. Abi tos beres head tapi can adus ulah waka. Adus heula kakarek jima lantaran masih keneh aya kokotor. Bahkan lamun ningali kana sebagian keterangan dicarioskeun lamun ampun paralunnya ieu mah keune pengalnaon wawasan jeung urang mun jalma ngajima ka pamajikan bari kondisi keur head eta matak ngaakibatkeun budak anu belak pasidul akli humko lah gitu si hamko ruksak akal nanti geus ancur lebur. Ieu pentingna. Jadi ulah abong-abong karena syahwat keur hayang wayahna. Keun nu handapna keur head sok nu luhur ka dinya lah paculan ka dinya. Nu handap ulah makan. Hadis. Au kama atawa seperti hadis qala nu parantos ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napi satun dori patun ari ieu masalah anu alus. Dori patun tur anu agung suila ditaros sahabadul masayikhi ieu masalah ya ieu masalah sapalihna pirang-pirang guru ani angin dunia tina pirang-pirang nikmat dunia kam eta sabaraha hiya ari nikmat dunia aya sebagian guru ulama nu ditaros pangersa akan dupi ari nikmat dunia teh aya sabaraha naon wae nikmat dunia teh siga kumaha atuh nikmat dunia teh nah nikmat di dunia teh nalika abdi keur udud jeung ngopi bari boga kabingung boga kasusah kalayan gratis jeung racunan tuluy klepus eta nikmat dunia nu kumaha tah nikmat dunia teh pa ajaba teras ngawaler itu ba'dul masyayikh bi annaha kana sanyana ni amid dunia kasiratun lob eta anu loba yo nikmat dunia teh loba la yuhsa moal bisa dihitung teu bisa kahitung we naon ada duha bing bilanganana itu ni amid dunia yo nikmat dunia mah loba moal bisa kahitung sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha wa in ta'uddu jeung lamun ngitung-ngitung maraneh kabeh nikmatallahi kana nikmatna Allah la tuhsu moal bisa ngitung maraneh kabeh ha kana nikmatna Allah moal bisa ngitung walakin jeung tetapi a'dhamuha ari pangagung-agungna tina itu nikmat ni amid dunia ngan aya nikmat dunia ya kade catat naon nikmat dunia anu kalintang pisan agung atanapi istimewa bahkan diidam-idamkeun bahkan dipikahayang in hasoro eta narima karingkes itu aqdamuha fi salasati asya'a dina tilu pirang-pirang perkara saur ba'dul masyayikh teh ye aya tapi nupang agung-agung tina kanikmatan dunia teh aya tilu naon wae hiji takbilun nisa'i nyaeta nyium awewe ayeuna nyium nyium knalpot rawing atuh nyium awewe lajengna dua walam suha naon lamsu teh bermesraan nyabakan menjadi nisa tilu wa idkhalud dakari fil parji ngasupkeun dakar kana parji eta pangeunah-ngeunah pangagung-agungna tina kanikmatan dunia mah ngasupkeun dakar kana belebes parji qala
nyarios saha as-syairu anu ngalagu anu nyairkeun min bahri rojazi. Wani amud dunya salasun tutabar lamsun wa takbilun wa idkhulu dakar. Dikitukeun lagamna karep. Wani amud dunya salasun tutabar lamsun wa takbilun wa idkhulu dakar. Wani amud dunia jeung ari pirang-pirang kanikmatan dunia salasun eta aya 3 tu tabaru anu diitung aya 3. J lamsun nyabak pamajikan, 2 wa takbilun nyium pamajikan, 3 wa idkhalu dakar ngabelebeskeun ka pamajikan. Tuh eta kanikmatan ya nupang agung-agung. Nah, naon sababna? Teu sakabe bisa dinikmati. Tapi palebah idkhalu dakar mah khusus bagi orang-orang yang sudah merajut cinta di pelaminan. Wa qala sareng parantos ngadau saha akhorun syair anu sejen wani amud dunya salasun tuhsaru deme kulit ngambung karo baro turu. Bahasa Jawa kapanan seri nah geningan make bahasa Jawa kapanan Syekh Muhammad Fauzi anu nyusun ieu kitab teh Jawa Pasuruan. Ieu kitab teh ieu buatan Nusantara, ieu kitab teh karya ulama Indonesia. Pangersa Gus Muhammad Fauzi di Pasuruan matak aya identitas Jawana aya dina kitab. Wani amud dunya jeung ari pirang-pirang kanikmatan dunia salasun eta aya 3 tuh soru anu diringkes naon wae deme kulit ngambung karo bara turu. Bisi salah tinggal tanyakeun we nya ka urang Jawa. Bisa kenalan cik ieu bener teh kitu demek kulit teh naon, oh bisi demek bisi naon gitu teh. Ada kita apa? Demek kulit hartina teh nyabak kulit. Ngambung hartina nyium. Karo baro turu hartosna sare jeung pamajikan. Tah eta kanikmatan dunia demek kulit ngambung karo baro turu. Sok ngapalkeun rek ku sadaya. Demek kulit ngambung karo baro turu. Tah eta tuh kitu neng Hani. Jadi nikmat-nikmat dunia teh eta geuningan aya dina pernikahan, dina rumah tangga. Bahkan diberi cara supaya naikkeun hormon, naikkeun birahi nalika keur waktu jimana supaya gaskeun gitu tah. Ya gaskeun cik oh. Eta lah. Geus bayan tadbiril harsi insyaallah minggon payun doaan jami'an.